meli samping jeung kabaya, sakalian pelesiran, nada maklum kasadaya, abdi bade sisindiran. Ngamumule adat Sunda, ulah leungit ku zamanna, singgiat ka seni Sunda, dijaga ku salilana. Di hiji sakola aya organisasi nu rek ngayakeun acara pensi, tapi anggotana teh kalakah debat, sabab nu hiji rek make tema modern, sedangkan nu hijina deui rek make tema tradisional. Panonton, penasaran teu? Pami penasaran mah, wilujeng nyakseni. Nya geus ayeuna urang sadaya voting. Saha nu satuju lamun pensi aya nu tema modern alias K-pop. Ulah. Cek abi mah nya mending tradisional. Soalna modern geus umum ah. Satuju bagi ka dieu budaya Indonesia bagi dibawakeun ku barudak zaman ayeuna ieu jadi salah sahiji jeung urang mempertahankeun NKRI. Tahe bener urang sadaya salaku budak ngora kuduna bisa ngalestarikeun budaya anu geus dibere jeung dipertahankeun ku para leluhur urang. Jalan-jalan numpak kuda, resep lauk jeung Mang Soleh, tong moho budaya Sunda kudu bisa dimulai. Bisa kitu, urang teh satuju lainna tema tradisional teh kolot teuing jeung barudak zaman ayeuna. Ke mudah-mudahan udah datang ke acara pensi kumaha sok. Tah bener geus we urang nyokot tema K-pop, sajan geus umum tapi kan loba paminatna. Saha atuh anu terus ka opat teh yuk. Cek urang ge. Mending orang personal BTS pasti lo peminatna. Engke ge kan urang masih urang ge salah-salah ge urang. Tapi sakitu atuh lamun budaya Indonesia punah kumaha? Maneh kira gue paduli. Mending joget jeung apa-apa kasep daripada joget tegas make suara gamelan. Nu aya engke panonton kasurupan masa teu sih. Eta ge mun aya nu nonton. Gas. Pokona tema pensi ayeuna K-pop. Urang atuh tua, ieu urang pernah atuh panonton maneh. Kumpul pe ieu bubar, kudu aya nu diomongkeun deui. Panonton, kesel teh ka si Firsa, geus manganyaho kana K-pop, egois deh. Penasaran si Firsa jeung nu sejen jadina bakal ngambil tema naon. Langsung wae wilujeng nyakseni. Si Pirsa mah di bejaannya kumahanya carana mah si Pirsa daekeun nyokot tema pensi tradisional. Nya budak eta mah hese di bejaan. Tapi abi ningali info cenah mah BTS teh bakal konser di Indonesia. Kumaha mun areunang nyokot si Pirsa make konser BTS. Parane nyaho teu tiket konser BTS teh mahal pisan nyaho. Heuh kan pasti mahal pisan. Aya saran nu lain eueuh nya. Kela kan si Pirsa balikna sok sorangan. Kumaha mun balikna ku arurang culik? Bener Ayo. Di bejaan teh jadi aku ada orang culik jadi kieu keur acara tema pensi orang buka sabubare hiji referensi kebudayaan tradisional di Indonesia mun ditinggali alus oge sih katanya mending K-pop kita sampai mau jeung mana mending urang balik orang bakal tema K-pop bae naon sih sejelas pertama ngulik-ngulik Firsa teh temenang di bejaan pisan, menimbung pisan karena budaya tradisional teh. Daripada nunggu lila, yuk langsung wae urang saksian sasarengan kalakuan si Firsa. Segar kieu geus mandi. Tapi asa cara pisan. Sore heula teu sisa kudung.
nyamper buru gerak udang. Naon sih, Mak? Abi mah teu begang baturan nu ngaranna Siti jeung Santi. Manya baturan mana ti orok tuh dianggap? Hah? Ti orok? Heeh. Lah, marek naon make kabaya sagala. Jeung nah kamarna jadi kieu. Ih di mana? Nah, mana? Da emang mama jika kieu biasa oge jeung di kamar ieu kan maneh nu aya sorangan. Hah? Ieu mah ngalindur. Geus buru-buru. Gerah udang tuh tinggal si Santi jeung si Siti geus nyala lamper ti tadi karunya. Nah tadi teh si Firsa alias si Nur teh heran nah anjeunna bisa aya di kampung jeung anjeunna jol-jol di titah ulin. Penasaran kana lanjutanana? Langsung wae Wilu jeung nyakseni. Nur ayo ulin. Nur, nah mereka jadi butut kieu. Ah, nah mana kan emang Nur. Geus atuh kudu ngomong hayu urang ulin. Kela, main naon heula? Main sapintro. Sapintro? Geus lah, buru lah. Ayo Nur, ulin yuk. Yuk. Naon sih rek naon ieu teh? Ya mana ayeuna talina. Hah? Baru pas kenalna yuk. Urang heulanya nu ngagajeng. Sok. Urang ewe. Sok Nur ngagajeng. Urang teh bisa mainna. Ah, lepay buru lah. Sok hiji, dua, tilu. Aduh. Biare, urang teh bisa mainna. Nah, jol-jol teh bisa main eta geuning. Marane di tareangan kita tadi apa teh geuning di dieu. Aduh urang bosen euy, hayu urang main oray-orayan. Hayu. Hah? Oray-orayan? Maksudna urang ulin jeung oray gitu? Bisaan euy heureuyna geus hayu urang ulin. Hayu. Oray-orayan luar leor ka sawah, entong ka sawah parenakeun sedeung berkah. Oray-orayan luar leor ka kebon, entong ka kebon di kebon loba nu nganggon. Hah? Kieu geuning ka ulang baheula teh. Lumayan rame oge sih. Sana. Rek kemana? Abah, emang geus geulis can? Nya atuh mama paling gelis sabandungeun. Abah mah bisa wae. Lamun bulan nyorot mega hate karasa tetenang, lamun lempang taya raga hate karasa ngalayan. Sing satia dina lampah nu ngaraketkeun iketan, sing satia dina tingkah nu ngaraketkeun harepan. Geus Abah, gombal wae inget umur atuh Bah. Geus ayeuna mah urang indit bisi kaburuder. Iya tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nur me euy. Nyabak, Abah jeung mah balik ka mana? Ya abah keing undangan, pagelaran teh rencangan, pagelaran rada ageung, lebar lamun teu datang. Nur sareng Siti ngaluihnya bisi kaburu-burit, Abah sareng Mama bade angkat heula. Nya Mak. Nah pemilu Nur. Henteu ada nu kitu mah nganjeun bosan ngumpul. Bosen ti manana tari aja kabodean arurang teh leuwih rame jeung ngahibur. Mane ulah sa ngomong amun hayang buktina hayu urang ka ditu. Lalapan teu make tali, ngajaga adat tradisi. Pagelaran nyaeta pentas karya seni anu nampilkeun tarian, wayang, drama musikal jeung sajabana. Tapi si Nur jeung Siti teh rek asup ka pagelaran nu keur diayahkeun. Penasaran ka caritanana? Langsung wae Wilu jeung nyakseni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lauk emas dina balong ulah poho kabudaya. Pamirsa sadaya, Wilujeng Sumping dina acara pagelaran Sunda. Tepangkeun Abdi Susi salaku panata acara sareng rerencangan Abdi. Abdi Rani bade ngarancangan acara istimewa ieu langsung wae orang saksikeun acara wayang golek. Tuh itu Nur. Gusti tong dijawab percuma, capek-capek, mending meser obeng. Raun obeng rojok cerita Tuhan. Yang akan cuma pangabaktos Gusti. Oh ya, diterima saja.
Nah. Iya. Aduh. Wah, ternyata mana benernya Siti. Budaya orang teh meni endah, urang nyesel geus ngahina. Nah, bener kan? Pirsa, buru gerah hudang Ieu teh sareupna buru. Pamali. Buru kan Buru gerah hudang. Nya mah. Buru. Buru hudang. Hah? Tadi kan nyepi unggul. Tapi nasa kalau saya teh pisannya. Tapi benar sih cek si Selajeng nu sajena. Budaya tradisional teh kudu dimumule. Jadi kalau lah. Lah, si Pirsa rek naon nelpon weh kieu jam 8 peuting deui. Malahnya bener, pensi ayeuna mending nyokot tema tradisional. Budaya ieu teh tong nepikeun ka punah. Tungtungna, maneh sadar oge geuningan Fir. Alus, berarti jadinya. Orang can setuju. Bantuan atuh ayeuna hungkul we. Sesuai pemilihan tema tradisional nu meunang. Engke kurang malah diburuan tiket konser BTS. Lu benar, gaskeun atuh mun kitu mah. Urang ge ngilu atuh. Pesan moral ti carita ieu teh arurang teu kuna naon mikaresep ka budaya luar, tapi teu kenging hilap oge ngamumule budaya teh mangrupakeun kawajiban urang sarerea supados kabudayaan ieu teu punah kangge kapayunna. Sakitu anu bisa dipikir